Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumih wa rabi'uha an tu'mina birusulih. Wa rabi'uha sareng ari anu kaopat tina itu sitah an tu'mina eta yen ngimankeun anjeun birusulihi ka pirang-pirang utusan Allah. Wahum sareng ari itu rusul afdalu ibadillahi eta anu pangutama-utamana ti pirang-pirang hamba Allah. Qala ngadauh Allah ta'ala maha luhur Allah, wa kullan faddalna 'alal alamina, kana dauhan anu neme surat Al-An'am ayat 86. Wa kullan sareng ka saban-saban sahiji ti rusul faddalna parantos ngautamakeun kaula alal alamina ngelehkeun sadaya pirang-pirang alam alias makhluk. Bi anta takida ku secara yen nekadkeun anjeun anallaha kana sayaktosna Gusti Allah ta'ala mahalur Allah arsala eta parantos ngutus Allah lil khalqi ka makhluk rusulan ka pirang-pirang utusan rijalan anu pameget sadayana layak lamu anu teu uninga ada dahum kana bilanganana itu rusul ilallahu angin saha Gusti Allah. Awaluhum ari anu kahiji ti itu rusul Adamu eta Nabi Adam wa khatamuhum sareng ari anu jadi panutup ti itu rusul wa afdaluhum sareng anu pangutamana ti itu rusul sayyiduna eta junjungan urang sadaya Muhammadun tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kulluhum sareng ari saban-saban sahiji ti itu rusul min nasli Adama eta tetep ti keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa annahum sareng sayaktosna itu rusul sodikuna eta anu laler sadaya anu balener sadaya fi jami'i aqwalihim dina sadaya pirang-pirang cariosana itu rusul bidakwa risalati dina mengklaim kerisalahanana kerasulanana wa fima sareng dina perkara balagu parantos nyampaikeun itu rusul hu kana itu ma anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa fil kalami jeung dina cariosan al urfi anu biasa anu bangsa adat anu henteu berkaitan jeung syariat. Nahu akaltu wa syaribtu sapertoskeun cariosan akaltu wa syaribtu. Akaltu parantos tuang abdi wa syaribtu sareng parantos abdi. Wa annahum sareng sayaktosna itu rusul maksumuna eta anu diraksa sadaya anu dijaga sadaya minal wuku'i tina tumiba fi muharramin dina anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun anu dipikang hewa. Wa annahum sareng sayaktosna itu rusul muballiguna eta anu ngadarugikeun sadaya makana perkara umiru parantos diparentah itu rusul bitabligihi kana nyampaikeun kana itu ma lil khalqi ka makhluk. Wa illam yakun sareng sanaos teu kabuktosan itu ma umiru bitabligihi ahkaman eta pirang-pirang hukum. Wa annahum sareng sayaktosna itu rusul hadhiquna eta anu carakap sadaya anu palinter sadaya calerdik sadaya bihaitsu yakunu usak kira-kira kabuktosan
fihim eta tetep di itu rusul kudrotun aya kekuasaan aya katiasa ala ilzamil khusumi kana maksa ka musuh ngelehkeun musuh wa muhajajatihim jeung ngelehkeun kana pirang-pirang hujahna khusum wa ibtali da'awihim jeung kana ngabantah kana pirang-pirang klaimna itu khusum fahadihi sifatul arba'atu mangka ari ieu sifat anu opat tajibu eta wajib lil mursalina tajibu eta wajib itu sifatul arba'ah lil mursalina ka pirang-pirang anu diutus wa amal anbiya'u sareng anapun ari pirang-pirang nabi ghairul mursalina anu henteu dijadikeun rasul fala yakununa mangka teu kabaruktosan itu anbiya mubaligina eta anu nyarampaykeun sadaya wa inna maksudna itu teu wajib gitu wa inna ma yajibu sareng pastina wajib alaihim ka itu anbiya non ayyubaligu yen nyampaikeun itu anbiya annasa ka manusa annahum kana sayaktosna itu anbiya anbiya eta pirang-pirang nabi liyuh tarimu karena yen supaya ngamulyakeun itu nas wasohihu atau liyuh taromu karena yen supaya dimulyakeun itu anbiya manga wasohihu sareng ari anu soheh fihim di rusul al imsaku eta nahan alias no komen an hasrihim tina batasana itu rusul fi adadin dina bilanganana li annahu karna sayaktosna kalakuan rubbama ada dina samangsa-bangsa ngajadikeun si jalma ila ifbatin nubuwati kana netepkeun kenabian warisalati jeung kerasulan liman kajalma laisa sanes itu man kadzalika eta tetep sapertoskeun itu nubuah jeung risalah fil waqi'i dina faktana dina nyatana au ila napi dzalika atawa kana nganafikeun kana itu nubuah jeung risalah aman ti jalma huwa ari itu man kadzalika eta tetep sapertoskeun itu nubuah jeung risalah fil waqi'i dina faktana payajibu mangka wajib naon atas diku ngabenerkeun bi anna lillahi kana sayaktosna eta tetep pikeun Allah rusulan aya pirang-pirang utusan wa anbiya jeung pirang-pirang nabi alal ijmali secara global secara sajumlahanana qala parantos nyarios saha as-Suhaimi Imam as-Suhaimi na'am yajibu alal mu'mini ayya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khodamahu asma'ar rusulil madhkurin fil Qur'an ileh kana cariosan anu neme na'am leres yajibu wajib alal mu'mini ka jalma anu iman non ayya'lama yen nguningakeun itu si mukmin wa yu'allima jeung ngajarkeun itu si mukmin sibyanahu ka pirang-pirang budakna itu mukmin wa nisaahu jeung ka istri-istrina itu mukmin wa khodamahu jeung ka para khodim-khodimna mukmin asma'ar rusuli kana pirang-pirang jenengan para rasul al-madhkurina anu dicarioskeun fil Qur'ani dina Qur'an hatta yu'mina malah yen ngimankeun bihim ka itu rusul madhkurin fil Qur'an wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun itu mukmin bijamihim kana sadayana itu rusul tafsilan kalawan rinci wa ala yadunnu sareng yen teu nyangka itu mukminin anal wajiba kana saektosna anu wajib alaihim ka itu mukminin al imanu eta ngimankeun bi Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad faqat tungkul fa inal imana kana sayaktosna iman bi jami'il anbiya'i ka sadaya para nabi sawaun sami bae dzukira dicarioskeun naon ismuhum
jenenganana itu anbiya fil qur'ani dina Qur'an awalam yudhkar atawa teu dicarioskeun itu ismuhum wajibun eta nu wajib jadi khobar tina fa innal imana ala kulil mukallafi ka saban-saban jalma mukallaf wahum jeung ari itu anbiya al madhkuruna anu dicarioskeun sadaya fil qur'ani dina Qur'an sitatu wa isruna eta 20 genep au khamsatu wa isruna atawa 25 jadi kieu cenah pami telepat mah kieu nya panginten maksudna teh kumaha cenah nah urang teh wajib mengetahui para nabi nama-namana seluruhna secara tafsili tah eta mah teu wajib bahkan bimbilangan oge cenah urang teu bisa ngabatasi karena bilangan sajumlahan keseluruhan nabi jeung rasul sabab mungkin wae aya jalma nu disangka nabi tetapi dina faktana lain nabi aya deui jalma anu lain nabi aya deui jalma anu disangka lain nabi faktana nabi gitu kan ari nabi bacek tadi ge teu naon teu wajib nyampaikeun risalah sehingga dina batasanana kulantaran teu aya riwayat anu non anu mutawatir gitu mentak mending kena imsak dina jumlah nama no komen gitu no komen teh lain berarti urang teu terang kana riwayat anu teu mutawatir nya mangga terang kana riwayat mutawatir man eta terjadi patekadan anu wajib ditekadkeun dina segi jumlah nama cuman urang kudu iman ka seluruh nabi anu geus diutus ka alam dunia ieu kudu eta mah ngan dina nama sareng tafsil nama anu wajib mah nu aya dina Qur'an wungkul kumaha atuh nu teu dina Qur'an nu teu dicarioskeun dina Qur'an ya tetep naon wajib diimankeun henteu sateh wajib ningakeun namina wungkul kitu tah panginten wa nadom tuha jeung parantos nganadomkeun abdi kana itu al madhkurun fil Qur'an atau kana khamsatu wa isuna atau sitatu wa isuna mangga fakul tu mangka ngucap abdi asmaur rusuli ari pirang-pirang jenengan para rasul bi Qur'anin dina Qur'an tajibu eta wajib itu asma diuningakeunana alaika ka anjeun ka adama sapertoskeun Nabi Adam Zakaria sareng Nabi Zakaria ba'da yunusihim dina sabada Yunus ti para anbiya Nuhun salajengna Nabi Nuh wa Idrisun jeung Nabi Idris Ibrahimu jeung Nabi Ibrahim wal Yasa'u jeung Nabi Ilyasa Ishakun sareng Nabi Ishak Yakubun sareng Nabi Yakub Ismailu sareng Nabi Ismail Solihum sarta Nabi Solih ti para anbiya Ayubun sareng Nabi Ayub Harunun jeung Nabi Harun Musa sareng Nabi Musa Masu'aibihim sarta Nabi Su'aib ti para anbiya Daudun sang Nabi Daud, Hudun jeung Nabi Hud, Uzairun sang Nabi Uzair, Tsumma Yusufum sajengna Nabi Yusuf ti para anbiya. Lutun sang Nabi Lut, wal Yasun sang Nabi Ilyas, Dzulkifli sang Nabi Dzulkifli. Awit tahada atawa ngahijikeun ka awit tahada atawa narima sahiji itu Ilyas jeung Dzulkifli. Hartina Ilyas teh jeung Dzulkifli teh eta keneh bisa cenah aya sababaraha versi anu nganggap Ilyas teh Dzulkifli teh. Yahya sareng Nabi Yahya, Sulaiman jeung Nabi Sulaiman, Isa sareng Nabi Isa, ma Muhammadihim sartana Nabi Muhammad ti para anbiya. Hadza ari ieu baha eta nadom min bahril basiti eta tetep tina bahar basit. Wa makna tahada sareng ari makna lafad ittahada anna Dzulkifli eta sayaktosna Nabi Dzulkifli kila eta dicarioskeun naon huwa ari itu Dzulkifli Ilyasun eta Nabi Ilyas wakila sang dicarioskeun naon Yusa'u ari Nabi Dzulkifli eta Yusa wakila jeung dicarioskeun Zakaria ari Nabi Dzulkifli eta Zakaria wakila jeung dicarioskeun Hizkil binul Ajuzi ari Nabi Dzulkifli eta Hizkil bin Ajuz li anna ummahu karena sayaktosna ibunda na Nabi Hizkil karena eta kabuktosan itu ummah ajuzan eta anu tos jompo pasa alat setelah nyuhunkeun itu ummah ibunda na Nabi Hizkil
Allah ka Gusti Allah alwalada ka seorang putra bada kibariha dina sabada sepuhna itu ummah. Pawahaba teras maparinan Allah lah kanggo itu ibundana Nabi Hizkil kan Nabi Hizkil intaha parantos beres non qaulu Suhaimi qaulna Imam Suhaimi wa qala sareng parantos nyarios saha sohibu badil khalqi anu ngagaduhan kitab badil khalqi qala parantos nyarios saha Wahbun Basirun bin Ayubin Wahab Basir bin Ayub yusama dzal kifli kana mukiman ilaih kana cariosan anu neme yusama dinamian Nabi Dzulkifli dzal kifli ku nami Dzulkifli kana parantos kabuktosan itu Nabi Dzulkifli mukiman eta anu mukim anu menetap bisyami di Sam muddata umurihi dina sepanjang umurna Nabi Dzulkifli hatta mata sehingga dugi ka maut wa kana sareng pantos kabuktosan naon umuruhu yuswana Nabi Dzulkifli khamsa wa sab'ina sanatan eta 75 tahun wa kana sareng pantos kabuktosan Nabi Dzulkifli qabla Suaibin eta tetep dina sateucan Nabi Suaib intaha parantos narima beres kaol kaol sahibu badil khalqi ulul azmi sareng ari ulul azmi minhum eta tetep tisapalina ulul azmi homsatun ari 5 payajibu mangka wajib non aya lama yen terang tartibahum kana susunanana itu ulul azmi fil afdaliyati dina kautamaanana lianahum kana saektosna ulul azmi laisu eta sanes itu ulul azmi pi martabatin eta tetep dina martabat wahidatin anu sahiji wal muradu sareng ari nu dimaksud bil azmi ku azm hunna di dieu as-sabru eta sabar wa tahammulul masaqi jeung mikul kana karipuh awil jazmu atawa panceg pengkuh kama sapertoskeun perkara pasaro parantos nafsiran hukana itu ma bihiku itu al jazmu sa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fil ayati dina ayat fa afdaluhum mangka ari nu pangutamana ti itu ulul azmi Sayyiduna Muhammadun eta junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Sayyiduna Ibrahimu saterasna Sayyid Ibrahim pas Sayyiduna Musa salajengna Sayyid Musa pas Sayyiduna Isa salajengna Sayyid Musa pas Sayyiduna Nuhun sareng salajengna Sayyid Nuh shalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamu sareng salam Allah alaihim eta muga tetep kanu dicarioskeun sadaya Muhammad Ibrahim Musa Isa Nuh alaihi wassalam ajmaina tegasna sadayana wayali sareng nyanding him ka itu ulul azmi fil afdaliyati dina kautamanana sahabaqiyatur rusuli anu sasesana ti para rasul tuma baqiyatul anbiya'i salajengna anu sasesana ti para nabi wa hum sareng ari itu ulul azmi mutafawituna eta anu berbeda sadaya atawa saling meningkat saling bertingkat sadaya berlevel pima dina perkara bainahum tetap itu mah diantara itu ulul azmi indallahi munggu Allah lakin yang taniu tetapina narima ka cegah naon atayinu nang tukeun alaina ka urang sadaya ala tapawutihim wahum teh kana ka rusul jeung anbiyanya wahum sareng ari itu rusul jeung anbiya baqiyatul rusuli jeung baqiyatul anbiya mutafawituna eta anu beda-beda sadaya pima dina perkara bainahum tetep itu mah aya di antara itu baqiyatul rusul jeung baqiyatul anbiya artina levelna indallahi mungguh Allah lakin yamtaniu tetapi narima kacegah naon atayinu nang tukeun alaina ka urang sadaya ala tafawutihim kana levelna itu baqiyatul rusul jeung baqiyatul anbiya li annahum kana saektosna itu baqiyatul rusul baqiyatul anbiya lam yarid eta te sumping fihi dina itu tafawutihim atawa fihi dina itu
non afdoliyah mangga naon taklimun ajaran. Jadi ari an ulul azmi mah aya ajaranana dina level keunggulanana teh ka Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, kaopat Nabi Isa, ka lima Nabi Nuh. Tah ari anu sasesana ti rasul jeung nabi mah eta mah teu sah urang naon ngaunggulkeun ka salah seorang deui gitu. Sabab naon teu aya cenah. Ajaranana aya mah aya eta teh nu leuwih utama nabi ieu leuwih utama daripada nabi ieu ngan urang ulah nangtukeun. Da teh aya riwayat anu naon mutawatir ngajelaskeun tentang kautamaan anu sasesana ti para rasul jeung para nabi. Tumaru'usaul malaikati salajengna pirang-pirang pemimpinna malaikat ka Jibril sapertikeun malaikat Jibril wa nahwi jeung sabangsana Jibril. Tumal auliya salajengna para wali khususna Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wa baqiyat tas-sahabati jeung anu sasana ti para sahabat. Li hadithi innallaha kana aya hadis innallaha saektosna Gusti Allah ikhtaro eta parantos milih Allah ashabi ka pirang-pirang sahabat abdi alal alamina ngunggulan ka sadaya alam siwa nabiyina salianti para nabi wal mursalina jeung para utusan. Tuma awamul malaikati salajengna anu awam ti malaikat, tuma awamul basari salajengna anu awam ti manusia. Idhahun ari ieu eta hiji penjelasan. Qala parantos nyarios Al-Pasni Imam Al-Pasni. Wa qaddamat jeung geus mayunan sal malaikat tu malaikat ala rusuli ka para rasul fi dzikri dina dicarioskeunana. Tah kunaon cenah pangna disebutkeun dina rukun iman teh malaikat heula lain rasul lain iman kalau dua iman ka malaikat Allah, tilu iman kana kitab-kitab Allah, kaopat iman ka para rasul Allah. Kunaon cenah pangna kitu heula malaikat heula henteu rasul heula cek Imam Al-Pasni teh. Ta alasanna teh ittibaan karena nuturkeun litartibi kana katartiban al-wujudi anu bangsa wujudi, bangsa eksistensi. Jadi ieu mah ditinggali tina segi diciptakeun materina. Disebut katartibanana teh lain dina kautamanana. Fa innal malaikata kana saeutosna malaikat muqaddamatun eta anu dipayunkeun fil khalqi dina dicarios dina diciptakeunana aw litartibi atawa kana katartibanana awaki anu terjadi fitahqiqi makna risalati dina nganyatakeun makna kerasulan. Fa innallaha kana saeutosna Gusti Allah taala mahrul Allah arsala eta ngutus Allah al malaikata ka malaikat ila rusuli ka rasul. Tah atawa cenah bisa oge lain tartib wujudi tetapi tartib dina segi narima wahyuna sabab kan rasul henteu langsung ti Allah narima naon wahyuna teh rata-rata tetapi melalui malaikat heula sehingga wahyu teh turun teh ka malaikat heula namanya ka para rasul gitu. Wa khamisuha antu'mina bil yaumil akhir wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kelepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Hadanallahu yakum ajmain. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.